Yuk, assalamualaikum bauda. Sampras sasadaya aku mah damang kepenak dia jeung abi aceng klub. Nah, akhirnya abi ya kusabab tos lami pisannya jaba tek abi terju lieur dinya. Jadi akhirnya abi ngebuat kontenan simpel-simpel. Akhirnya abi bari maraban lauk abi. Iya abi terus 2 minggu oge teu di paraban di lauk. Sabab eta toko laukna teh para poe milarian hese milarian parabnya hese jadi hese we tuh sabab aya nu damel ieu teh kayak beres teh sabab isin keneh lah ngadamel konten lamun aya anu ningali jadina ku abi undur heula nepikeun beres ya teu kedame ke waktu di ayo udah ya abi terus message parabna tapi mah tanya log mas parabna teh jelas sabari make acis lah sedikit dia eta nganggo acis lah lumayan seueur jaba anggap ke namanya teh pesta lah ke pesta lauk kieu ya bi terus message parabna teh lauk tahu koi ya bit tos menah ya bit tos milarian koi teh milih-milih anu pambututna di ditu hese milih anu pambututna oge kusabab sarae koina jika bit tingali mun sakedik-sakedikna lah hesena kusabab sarae ting kabehna jadi ya ge abi dapat sakedik anu goreng teh ya terkedame ke waktu ayo 1 2 3 hiji sini di dahar ayolah asupan dia ame siket bisa cicingin wae wis asup mamli syup 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 yes kalikan wis di mamdi aduh nggak mau wah iya catfish toser gitu ngomongnya iya lah langsung kabeh iya buat tilu wah sok pesta lah sok medahar nya sok dah sing bebas ieu koinna tuh ieu koinnya sadina aya 15 ya bili aya di naros nah anu akuarium aquascape itu dilanjut lah itu sabab aya sakedik kesalahan lah tina panyimpenan batu ieu tanu ieu tak coplok kusabab ieu batuna ke ditantungkeun teh berat keneh tina coplok jadi abi engke diatur deui diletikan deui ame tapi dibentuk keneh jadi ngawaka dilanjutkeun heula ieu misalnya lah minggu payun dilanjutkeun yuk sakitu lah baudak video keur aina ulah hilap keur like share jeung subscribe di video jeung ulah hilap follow IG abi Aceng Vlog yuk teruslah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam